Dordar palus-alus Rasul, palus-alus Nabi, cek muslim pang alusna pang agungna Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cek Nasrani Nabi Isa alaihi wasallam. Akhirna ieu Dordar ngaluarkeun hujah, begitu ieu urang Nasrani ngaluarkeun hujah kieu Nabi Isa mah kungsi ngahirupkeun anu maot. Dan kungsi ngahirupkeun anu maot, tapi teu kabejakeun Nabi anjeun ngahirupkeun anu maot. Nah, pulang ieu urang Islam. Da meureun tara ngaji, tara muludan meureun. Dan sok muludan mah pasti maca dina kitab, tingali dina kitab Maulid, kan? Bahwa Kanjeng Nabi Muhammad SAW kantos ngahirupkeun jadi ibu ramana sabada wafat, lajeng dihirupkeun dikaluarkeun ti alam kuburna. Lajeng mantenganana ngucapkeun dua kalimat syahadat di payuneun Rasulullah SAW, sangkan ieu jadi ibu ramana kaangkeun janten umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anu kawitna ibu ramana ngagem kana agama Kanjeng Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Pan disebatkeun dina riwayat, pan ieu aya hadisna kusabab meureun tarapati muludan atawa muludan teh hees meureun atawa teu anggeus meureun dongengna. Pan aya dina kitab berjanji ki coba baca. Ayat tarapati dibaca jeung tarapati dihartikeun deh, kan? Bingung, pas keur bingung kitu lar ngalangkung Kangjeng Sultan Aulia, Kangjeng Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrahul ali wa radhiya anhu. Aya naon ieu teh? Dordar pare-area omong. Mayun buanana ka Kangjeng Sultan. Ieu kaulah nuncet. Ieu muslim teh, seorang muslim, jalma muslim. Ieu jalmi teh urang Kristen dah. Dordar sareng abdi pa alus-alus Nabi, pa agung-agung Rasul. Terus kumaha? Abdi teh tiasa ngawal rekulan. Nah, kumaha gitu? Ieu nyebatkeun Nabi Isa mah baheula kabejakeun kungsi ngahirupkeun maot. Tapi Nabi Muhammad mah teu kadenge ngahirupkeun maot. Abdi teh dacan ngadangu ulah. Kumaha Kanjeng Sultan Aulia? Lajeng Sultan Aulia nyarios ka eta jalmi urang Nasrani teh. Dawan Sultan Aulia, kumaha lamun kami ieu sekeseler Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisa ngahirupkeun maot. Anjeun rek iman ka Nabi Muhammad. Wah, kalau begitu mah tenang. Tinggal komo nabina, umat wae biasa gitu, turunan wae biasa komo Rasulna. Cingpeangan di dia di mana astana anu pangheubeul-heubeulna. Oh ieu cuma 100-an tahun di paling ditu. Ring we tiluan. Terus ke astana cingka kuncena teh nyakeun mana kuburan nu pangheubeulna. Car kuncena aya ieu cenah, ieu teh istri teh. Ieu teh istri di anu kuburkeun teh tos aya 100 tahun lampung. Ieu teh saurna baheulana teh sok qasidah, sok syair, sok nyair gitu kan. Sok nyair kabungkurna. Saranana anu ya Bandungan ku aja. Kami Ustaz Sultan Aulia ka eta Kristen teh ari Nabi Isa baheula kumaha doana waktu ngahirupkeun maot. Kieu kaulana. Biidnillah udang anjeun kalawan izin Allah. Dengekeun ayeuna kami rek ngudangkeun anu. Biidni udang anjeun kalawan izin kaula. Brai kuburan beula. Torojol eta nini teh anu tukang nyinen keluar. Uluk salam ka Kanjeng Sultan sungkem gitu kan. Bener-bener boe kan. Allah. Allah. Kita harus menjengsukan saha nini teh abdi teh kaulah pun anu cenah bejana nini teh tiasa nya sair sadaya kapungkur dijumunekan tenan cing kami hayang ngadenge dirinya nyair heula eta nini atos da ieu mah ya maksud kula teh ya irek ya nemongkeun hujah ka ieu jalma
anu nganggap teu mampuheun ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngahirupkeun nu maot. Ya. Tos ayeuna mah nini gara mulih deui. Sungkem deui. Los ke jero kuburan deui. Nutup deui eta kuburan. Ya. Harita keneh eta urang Nasrani asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Labat Islam. Janten murid Kangjeng Sultan. Di dia timbul perdebatan keur nu teu ngarti kana urusan mana hakikat mana sabab.